Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Rika Nurhayati ti kelas 11 MIPA 3. Di dieu kuring bade ngajelaskeun sakedik ngeunaan lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun yang hareupan pandemi virus corona. Serta acan ngajelaskeun eta, kuring bade ngajelaskeun naon anu dimaksud virus corona. Virus corona teh mangrupikeun kulawarga virus anu aya dina manusa sareng sato. Sababaraha virus tiasa ngainfeksi manusa sareng nyababkeun segala rupa penyakit. Mimitian ku penyakit umum sapertos flu dugi ka anu langkung parah sapertos MERS sareng SARS. Penyakit ieu munggaran dikenalkeun dina bulan Desember tahun 2018 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok. Salajengna, lengkah-lengkah hirup sehat di imah pikeun nyahareupan pandemi virus corona. Nu kahiji, ngumbah leungeun ku cara anu bener. Nyaeta dilakukeun nalika bade angkat atanapi uih ti luar bumi. Ieu mangrupikeun cara ngumbah leungeun anu bener. Nu kadua, konsumsi katuangan anu sehat sareng saimbang gijina. Contoh katuangan anu sehat sareng saimbang gizina tiasa ditingali dina gambar ieu. Nu katilu, nganggo masker nalika bade kaluar ti bumi. Nu kaopat, sering olahraga rutin di bumi. Nu kalima, istirahat nu cukup. Nyaeta boboh santeuna genep dugi ka 8 jam sadinten. Kagenep, ngajaga kebersihan diri sareng lingkungan. Hayu urang silih jaga kesehatan, jaga jarak urang ti batur, sareng nurut aturan pamarentah pikeun cicing di imah. Amih urang tiasa nyalametkeun seueur jalmi tina bahayana virus corona. Sakitu wae anu ku abdi tiasa didugikeun. Hapunten upami aya kasalahan dina kecap atanapi materi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.